Mana apa tuh? Naon? Hah, intro nak kieu mah gibah euy. Tapi seru ieu. Mohon maaf perumpamaan gibah ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Ah, hoream. Dog ceplok kayak mama yang penting raoseun. Geus bae lah, aya naon emang? Cenah, si Ijang senteuan jeung pamajikanna. Cuk saha teh? Oh, cek sama nih. Cek sahanya orang teh. Ah, siapa gosip teh teu akurat. Oh, nah jadi pang semangat na ieu teh. Pancan lila kawinna teh. Heuh urang cek dulurna pan tetangga urang. Mitohana tetangga urang. Mana tetangga jeung sahana? Teu kudu kami tetangga tuh anjing. Tah mitohana teh dulur keneh jeung uwa urang. Oh, berarti jeung maneh ge dulur keneh atuh. Dulur jauh tapi soalna uwa urang eta ge lain anak kandungna. Geus teu kudu dicaritakeun silsilahna. Geus sana kunaon cenah? Cenah mah. Urang ge cek baturnya. Heeh. Pamajikan teh mun diajakan ijut embungeun wae. Wah doraka atuh kitu mah. Embungeun wae teh kunaon? Pan si Ijangna teu kaopan cenah teu kaop antel hayang. Aturan angkot pan hayang si eta mah. Kan tempat umumnya angkot mah, mana kadengen deui ku supir angkotna. Aduh kacau. Jadi napas nyetir teh teu fokus meureun. Aduh nah angkot aing anu bersetubuh. Tapi wajar dong nolak oge di tempat umum mah. Heeh, tah di imah lagi embungeun cenah. Jadi tara betah di imah sarik jaal teh. Jajan we cenah manehna teh. Udah kumaha deui meureun nya. Apek teh kanyahoan. Pamajikanna kumitohana ge keur jajan. Goblok sih kan. Tapi kan duda mitohana mah. Heeh, dibejakeun we tah ka pamajikanna. Bener aing geus kawin mah masalah leutik bisa jadi badagnya. Hah, teu pirang masalah jajan atuh nih kanggesan rumah tangga. Jajan teh maksudna ngajablay goblok. Oh ngajablay. Maruk sia naon mah nya ngabaso atuh. Wah kacau aing jadi curiga euy ka alo aing. Kunaon? Heuh urang ka mereka mah lanceuk. Cenah budak nanti ayeuna teu betah di imah, keluar wae. Ngapanggih jeung urang teh kitu, om minta duit atuh hayang jajan. Aing teh nyaho jajan teh ngajablay euy. Alo maneh segede kumaha emang? Kelas genep. Emang jajan nyaan atuh eta mah nya budak SD ngajablay.